dunia nusakil gana lantaran temagihan katentreman orang tentrem lain di imah gedong, lain di mobil mewah, lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus, tengah jamin duit numpuk miliaran, tengah jamin karena ketenangan jiwa, tengah jamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa henteu. Ketentraman aya di diri urang, ieu urang kan poho ka problem-problem nu aya di mamana sup ka majelis ngadengekeun ngaji. Tas, ieu teh urang keur diajak ka sorga ngaran. Itu boga perasaan keluar deui ngaji, datang deui. War. Asana di imah nu nagih geus araya ieu. Masyaallah. Bener bae. Barang datang ka imah, "Kak, angel masih ngaji?" Go. Nu nagih can marah, pamajikan geus marah teh. Pangada ngaji teh gegeran atuh. Emang kunaon tuh nagih. Aju ku bang, lain aju, pangeng ceuli kula ieu. Lain gegeran, lamun balik lamun teu sakalian je. Pamajikan pinter amat sih budak. Tah ieu lah, urang teh keur diajak tenang. Tentrem nu hese ge gitu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun ngajan datang ka magrib sia nu ngeunaheun ya boga masalah mah di imahna teu bagihan di tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum pekan tiluan hati-hatina anfus teh jamatina nafsun anfus tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anfus teh pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas kurang majaz ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang teh majaz berarti kan nah qalbu nu bingung tilok awak nu bingung qalbu lil ghammi wal wahsy lantaran aya bingung gersah teparuguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalieur Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi nu sejen nyeri jasa qalbu teh dhaqat alaihim anfusuhum masyaallah hate teh sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal wahsy gersah jeung bingung qalbu jelema lamun urang ya urang ngeuli jelema bae asal kadeleuna kos kitu ieu keur bingung ngajeun hukuman kad awak nu mantak di dieu dibahasakeun lah awak wa dhaqat alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun ana awak lantaran hikmah natina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna eukeul jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur mejehna gersah nyeri hate kababawa awak jeung beungeut teh mantep dibahasakeun awak jelema kancing bajuna salah imah ieu mah badak geus mal beres ka jeung hukuman make kopiah miring nah kos ereh main nih budak kajian gua kajawa juga aing haju buuk dage geus teh disisiran nu hiji ka dieu mal kebal deui kudu bakal grogol ieu budak ge kadel qalbuna tuh kan deui nu mantak aya bahasa cai mata sakeclak eta teh lamun motifna tobat senaraka nu sakitu ngagebrah ribuan tahun bakal tiis ku sakeclak cai mata tobat mahal kecelakaan cai mata teh mah kumaha gitu ya Allah sabaraha ribu tahun neraka sabaraha juta tahun neraka hese di pareumanana blambir mana nu bisa mareuman neraka
beak jeung mobil-mobil berangdirna jeung supir berangdirna jeung nu boga berangdirna jeung bupati jeung gubernur anggeus kabeh moal bisa mareuman ka seuneun neraka mah boro-boro make belang heab lagi saudara tapi ku kecelak cai mata tengah peuting urang taqarrub jeung tadarru ka Gusti Allah tafakur pikiran dosa-dosa nu geus kaliwat ya Allah ya Rabb keur carita galakna Gusti Allah kejamna Gusti Allah jabarna Gusti Allah teh loba jelema nu ibadah tapi ku kasalahan nu saeutik geus didongengkeun jang nyeuhil bae kudu ka neraka Gusti komo abdi keur carita jabarna Allah keur carita maha galak jeung gagahna Gusti Allah datang ka urang teh nginget-nginget dosa nu baheula ya Allah ya Rabb tingongora abdi teh datang ka ayeuna dosa abdi teh numpuk nyundul meureunana sagala rupa aya di abdi geus bogoh soal baheula sinden bogoh baheula teh soal main gapleh teh geus lain main ade koprok lain main ade tukang anu diukna teh naon tah batur bapan maraen tajana mah nu diukna teh anu ngoprokeun naon ngaranna sia tolol aya di nyana kabeh sagala rupa aya eta urusan sogoir encan inget soal kabair Gusti komo di zaman ayeuna nu ngaran mabok hampir kabeh naudzubillah min zalik urusan perzinahan baheula mah di Jakarta di hotel atuh kuari mapan ngembrak di kawasan ya Allah ya Rabbi di kawasan ngembrak boga duit urang meuli teu boga duit ngeridit bisa bahkan lamun kadeulina kos haji pendi mah make sorban bil barokah kan nyanan lagi tarolol teh coba ublag kuari goblok tah ieu kabair urang inget-inget tengah peuting ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb lamun terus bae kurang diinget-inget dosa diinget-inget neraka carana seperti eta urang mandi heula wudu salat terus urang beureum taqarrub tadarru terus mikiran ya Allah ya Rabb Gusti langit tenang Gusti bumi kitu kene eusi langit eusi bumi sadayana nu Gusti di antara dadamelan Gusti teh abdi Gusti abdi teh meureunana ieu teh hamba Gusti makhluk Gusti pinuh ku dosa lantaran aya nafsu inget baheula bapak moyang abdi Adam jeung ibu Hawa kagoda ku iblis ku nafsuna tapi panyata mah dihampura ku Gusti Gusti lamun abdi hajun teh dihampura ku Gusti kadeuleu ku urang neraka anu sakitu geus jutaan tahun ngagebrahna ngagolotrokna ku urang dibayangkeun di antara nu ngojai di neraka teh urang di antara nu ragrag dina jembatan Siratal Mustaqim teh urang anu kurang dibayangkeun di handapna ruhak anu wah jasa panas lamun di dunia urang neuleuh ruhak tanggal kayu kemudian dibeuleuh jadi ruhak urang kadinya geus ngerecek ieu mah geus jutaan tahun ya Allah gambarkeun urang teh seperti eta ngaguling ka dieu di kulub kabelah ditu aya kala tina seuneu bayombong tina seuneu orai tina seuneu buaya tina seuneu anu eta teh bakal nyangkrem urang haju tuluy teu paeh-paeh bayangkeun kasalahan urang teh anu bakal dibersihan di neraka seperti eta lamun teu ngurucut cai mata coba bakal ngurucut cai mata urang ngecelak ya Allah ya tah cai mata nu ngecelak tengah peuting tobat ka Gusti Allah saeutik teteh tapi niiskeun seuneu neraka nu jutaan tahun ya Allah ya Rabb mahalna cai mata urang heula ceri kos geus gigi we kunaon kunaon aduh naon sih itu jadi malah mau cai eta teh ngaranna tisu beak sakitu segundel beak sebenarnya saya kasedih naon si dosa apa naon lain kunaon SMS nata nu tata dina ku aing dikawin teh nolak
sia jasa goblok jatuh dek sedih kumaha aing geus korban motor geus korban aing mah hugi sababaraha beuh pohara jasa ayo prakteknya nanti ya sampai di sini saja ambo atuh murag di jantung aing dek teu ceurik kumaha cekna lalaki mana nun teu ceurik dikieukeun sia jasa goblok jasa urang mah ceurik urusan kos gitu kan sebenarnya macam dia mengaji kok sedih amat bangunnya ya Allah emang gue naon lah ngaranna ge meureunna hirup di dunia keren sedih lain maksudnya naon sugan be bisa nulungan moal sih mau bisa nulungan emang kumaha gitu masalahna atuh jelema mesen karung gua truk ajuk kuari teu dibayar aduh masya Allah tuh kan urusanna kos kitu bae ceurik teh urusanna dunia jeung dunia bae masya Allah kan sia kunaon sih ceurik batur mah diterima aing henteu aing geus jogok segala rupa teu diterima aing sia jasa ceurik urusanna kos kitu Masya Allah aing geus mere 50 juta yang diterima di PNS henteu sia jasa goblok aing geus suka bumi neangan telu hingki ka aing teu jauh di urusan kos karan itu malulu ya Allah ya Rabbi Gusti Allah dong tuh teu jauh urusan ada urang urusan karugian dunia ai kitu mah mah geus ditobatan eta dosa-dosa nu baheulakeun ngora teh jeung Allah mah babar jeung Allah mah eta biasa bae lah bisa dajan ka neraka ge jemol kebeli sakedeung ye cak cenah mah neraka naon meureun eta ngomong kos kitu teh sacablakna subut goblok Gusti Allah doang tuh Ka'ab bin Malik teu eureun-eureun ngeclak cai mata teh lantaran ngarasa dosa henteu milu ikut serta jeung Kangjeng Nabi dalam rangka liilai kalimatillah perang Tabuk tamada minta hampura ka Kangjeng ngabalieur boro-boro ngobrol salam nage geus teu ditarima aya senyum nage lain deui ieu ge tabasumna tabasum gobo non godob nyeri amat hate kabladieuna nanya aya eueuh model kula sahabat nu lain anu menta hampura ka Kangjeng teu ditarima aya saha apal tadi dapat apa Hilal bin Umayyah jeung Mirarah bin Rabi sarua itu ayeuna nyanda ngadatangan nu dua eta mana teu milu ka Tabuk henteu ceuk emang kunaon eta tuh permasalahan sarua sih jeung aing urusanna aja geus kieu kumaha tuh entah hampura ka Kangjeng boro-boro ngampura ceuk teh salam ge teu dijawab sasalaman akur sih jeung aing jadi orang tiluan ieu sebenarnya mah jelema nu terasi aya instruksi dari ti Kangjeng wahai para sahabat dilarang ngobrol ka jelema nu tiluan teu meunang ngobrol jeung nu tiluan diancam ku Gusti Allah hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Mirarah bin Rabi ulah dibere ajar rarahi ulah dibere senyum ulah dibere obral-obral antapkeun nu tilu mah masyaallah nyerina luar biasa ngobrol teu bisa di lockdown aduh masya Allah guys akhirnya caririk duduhan mah teu pernah kemana-mana faktorna usiana manehanana geus rada aya umur tapi kan Ka'ab mah seorang budak ngora anu keur mejeuna gagah waringkas sagala aya di manehanana gagah aya di manehanana wawasan aya di manehanana sugih aya di manehanana deh make jeung aing kabita soal-soal urusan dunia hanjaka lain lamun sampaikan ka Kangjeng henteu dibere ku Gusti Allah narima hampura pi kumaha aing kaharep teureun-eureun ceurik cara ricing di imah teu pernah keluar terutama nu dua ngan Ka'ab mah lantaran budak ngora masih keneh kalau kebutuhan ke pasar biasa. Instruksi selanjutnya cek Kangjeng Nabi
di samping teu meunang ngobrol jeung sasaha asingkeun ulah dibere budi panggil ku Kangjeng menghadap nutiluan teh menghadap aya naon deui Kangjeng ulah bergaul jeung pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan bikeun heula ka keluarga teu meunang manehna tual ka pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan ancaman ti Gusti Allah jaba teu meunang obrol jeung nu sejen dilarang ngobrol jeung mana dua teu meunang keluyuran ka mana nomor katilu jeung pamajikan ge teu meunang bergaul beuki nyeri bae kan aya di imah mah aya pamajikan lumayan obrol jeung pamajikan kan urang teh bisa we curhat-curhat soal kariweus soal kesedih soal segala rupa ngaranna ge jeung pamajikan minimal atuh minta diurutankeun ka pamajikan mah pangurutankeun ieu atuh henteu urang nu diurutan atuh nyana diurutan ku urang kabelah dieuna atuh urang dipencetan ku nyana belah dituna mah nyana dipencetan ku urang beuki naik sudah pas malulu ya Allah ya Rabbi ta ieu kan teu beunang akhirna kan dipikeun ka keluargana sakumaha instruksi Kangjeng ulah teh keur di download lockdown teu beudang keluar teu beudang bergaul teu beudang ngobrol teu beudang ka mana instruksi terakhir pamajikan kudu diasingkeun heula surti keluarga ge apaleun pikumaheun kajadianana ieu teh ya Allah ieu teh geus 40 poe tambah setelah pamajikan titah diasingkeun menjadi 50 hari geus 50 poe teu bisa obrol teu bisa keluyuran dilarang bukan eueuh sahabat anu mere budi kabeh gunep catur teh nyaritakeun bongana wawasan aya di nyana gagah aya di nyana sugih aya di nyana tapi teu daek milu memperjuangkeun agama Allah tah balu karna teh model kos kaji beuki sedih bae dedengean di sisi gigir loba Masya Allah karing sedih tina 40 poe tambah 50 poe tapi ketika Kangjeng nuju aya di bumi Yerusalem maka Kangjeng Nabi senyum-senyum sekitar jam 2:30 aya naon ya Rasulullah jelema nu tiluan teh dihampura ku Gusti Allah ngejat musuh cak manehna kula meunang henteu kaluar ya Rasulullah aya naon deuk kabejaan bahwa nu tiluan teh teh dihampura atuh eueuh masalah engke teh sabar ta subuh nya peuting-peuting ieu we ku bunga-bungana maksudna meureun mana teuing bungaheuna eta nu tilu dibere informasi seperti eta atuh ai daek mah teu naon cek Kangjeng Nabi ngan kebe nu mata subuh teu kuat peuting keneh geus ngabejaan tah eta informasi langsung ti Gusti Allah nu turun ka Kangjeng Masya Allah bantak ieu ayatna wa 'ala thalathati alladziina khulifu ewata bagus Allah narima tobat ka jelema nu tiluan hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Marar bin Rubai' eta teh alladzina khulifu nu tiluan teh jelema anu diengkekeun ku Gusti Allah dipanderikeun tina ditarima tobatna waris setelah 50 hari diterima tobatna biqarinatin dengan tanda-tanda penerimaan langsung ka Gusti Rasulullah Gusti Rasulullah dibejakeun ka para sahabat maka 50 hari terkekang batin selama 50 hari salam teh dijawab ku Kang senyum-senyum benduk jeung jelema para sahabat nu lain teu meunang obrol-obrol lelempangan ka pasar teu meunang kebutuhan
menang diancam. Nah iya selama 40 hari teh ya seperti eta tambah pamajikan ge titah diasingkeun 10 hari jadi 50-an. Masya Allah nu tiluan eta nu diengkekeun tobatna padahal neuleuh sahabat muhajir neuleuh sahabat ansor nu lain neuleuh golongan-golongan nu 80 kitu 7 dihampura padahal di jerona teh tanda-tanda munafik tetep we dihampura. Kok ulama nu tiluan teh ieu henteu can waka diterima tobatna teh hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga terjadilah terasa bumi nu sakitu lega jeung luasna sempit terasa idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga sempit kanu tiluan teh bumi bimarahubat disertai dengan luasna bumi. Mungku orang dicaritakan benua na Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia sakil buana tapi terasa sempit bagi nutiluan lantaran itu dibere budi ku kangjeng. Urang bae urang atulah wakaku kangjeng heulanan ku pamajikan bae heulanan urang kadenge nyandung tadi nama henteu ku ari kadenge nyana gubras gebris bae. Orang datang teh ka imam assalamualaikum lain dijawab lawang gebruk wah panglima aya di jero ieu geus lain deui rarasan urang masyaallah eta lamun ku pamajikan geus dikitu kan kumis segede tai leutik ka kumis terasa eueuh bae kumis teh sama sakali wah teu beres ieu imahna ngabangun urang pamajikan urang nu meulikeun mobil lagi urang anu nganapakan urang tapi ketika lawang digebrukeun masyaallah ieu dunia sempit ya Allah ya Rabb aduh pohara jasa mun hayang nyawa sempitna dunia nyandung sempit sia dunia kecuali cek nu kolot naga ulah marela jasa dicandung teh lantaran dedelean kula nyamal kebeli urang bakal balik ke akhirat sugan be kula amal-amal nu sejen mah teu boga suga we amal ngaridoan kakak nyandung ye ja bener sia aing teu salah kawin jeung sia masyaallah horenganan sia mah bangsa langit horeng ngan kitu ge ngomong doang moal aya tapi aya bae meureun hiji dua mah ieu mah lain ban kakarak SMS-an doang geus diblokir. Masyaallah eta anehnya ganjaran nu panggedena dicandung ketika dicandung eta surga geus muka bae iraha bae pae geus tinggal nyolonong bae ka surga geus teu kudu hese-hese ibadah awewe mah asal dicandung eta lawang surga anu 7 muka kabeh geus teu kudu hese-hese. Tapi tetep bae nyana bangun embung ka surga teh gitu. Da inget teh bung emangna surga. Naon kitu deui cenah nyana teh. Amal-amal lu kudu ka surga nya lain ngahelah kos kitu. Ya Allah, etalah manusia ketika diberi ganjaran gede kos kadanan cara Siti Rubaiyah Ahmad dianter di ongkosan kakak lain bagian ngijilir aya ongkosna henteu aya tah dikula ieu dongeng doang. Masyaallah kan dah nutiluan danun can dibere lawang tobat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi masih kene bendu sehingga terasa bumi nu sakieu luasna anu sakieu jembar jeung legana teu karasa sempit lantaran ka mana bae palaya juduna makanan yatmainuna ilaihi teu manggihan katentreman cicing di imah cicing di hareup cicing di tukang cicing di leuweung cicing di huma cicing di mana bae pelataran teu ngarasa tentrem teu manggihan tempat pitentremeun ja tentrem tuh lain di tempat kolbu
Muah Kangjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu ilaihi. Tentrem di jero penjara, tentrem lain tempat. Ulah dikira istana nu sakitu megahna, mobil nu sakitu mewahna, haju jelemana tentrem. Can jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikanana tapi kesangan eta ase nu sakitu poharana tetep kesangan. Sebab salah kida tuani milik ka dieu, pamajikan tuani milik ka dieu, korenganan keur aya masalah. Eta pamajikan sa mobil bae ge kuat kangesan. Barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian. Goes. Dilangketek deui ku pamajikanna. Tah, ebrak ngaguling seserian keneh bae. Ngaguling ka jalan cai seserian keneh bae. Bandingkeun nu naik Mercy, da geulis, nya sugih, asena ge sakumaha. Lain ase biasa ieu mah, lamun dikarinyakeun jadi es. Tapi tetep bae kesangan. Ironi neuli jelema naik sepeda reman. Seserian ya Allah ngaguling masih seserian kene bae. Lain terletak dina Mercy, dina Baby Ben, dina Lexus, kolbu. Masya Allah. Jelema naik mobil mewah. Mobil mewah. Bangun teh bangun kejem teh. Santri mah naik angkot seserian. Dek jalateun seserian nangtung sawareh mah deui. Hahaha kempes basi seserian keneh bae. Haju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh bae. Mun hayang nyaho kolbu santri teh model kos kitu. Ye di dunia keneh geus jadi sorga santri mah. Ya, si mah teu pernah jadi santri bego. Tanyakeun ka santri, hees di mana bae nya mah. Di kamar, sarak-sarak langsung ka majlis. Aya ase grrr. Teu nyaho mayar nya mah teh. Ka masjid aya kipas wer. Udah nasgol. Langsung begilian mayar ke hutan. Langsung ka cayu mandi teh jangan. Masya Allah. Salat baca sholawat eta lain surga sih nama. Ye lamun hayang nyaho hate surgawi santri. Nya nama aya awewe di dalam doa. Ditarima deuk henteu. Nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama. Lalagaan doang teh jeung hate ketika daekeun mah awewena. Emang mamang boga kok henteu aing mah Allah deh. Lah ngomong sia nya. Hate santri bagus gitu. Ketika didesak banyak nama lalagaan doang teu aya tuh. Tamah variasi hirup doang. Seni hirup eueuh cenah mah eueuh. Pikiranana selalu ke Allah jeung ka Kangjeng Nabi. Mantep. Masya Allah mantep santri mah tinggalin berjamaah ceuri. Santri mana meureun. Geus budaya jaho indahna hirup ya santri beneran mun malih lagaan. Jam sabaraha bae nya mah hayang masak nu ngalarang. Jam hiji peuting lapar atuh langsung bae nyiuk sorangan ngisikan sorangan. Bae ngobrol deui nya mah. Kos nu teu masak teh kos kitu. Beres bae kalinya asak cek cenah teh laukna goreng tuh. Haju. Aya dah. Sia masak pesta nang di mana? Nyaho nu tutu deh. Geus teu make aturan. Itu mah biasa aing atuh barang ieu daharna ge. Geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri. Jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup. Moal nyaho nikmatna hirup. Wajen teuing nyana jadi bupati, nyana jadi gubernur. Nyana jadi big boss. Nyana taruhlah jadi presiden, kos presiden Jokowi kuari teu nyahoan jadi santri. Teu nyahoan moal nyaho indahna gitu maksudna. Ai Gus Dur makan santri nyahoan nya nama. Nyahoan tapi nu henteu pernah nyaho ka dunia santri. Tinggalin zaman. Ibaratnya keindahan dari santri. Nyana mah atuh teu ka masjid, ben coklat be baju saha. Nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju. Atuh lain nu nyan.
tapi babaturan dilok marah deh. Dilok marah. Sia make baju aing sacokot-cokot aja poek. Geus mah. Sugan marah sugan Masya Allah. Tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta. Dahar jeung naon deui nya. Dia lain nu nyana. Gusti Allah lagu. Watak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah pang gede-gedena. Tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teh mah kos kitu mah. Nipu santri. Pesantren asli. Nipu teh mah acuanana ge sakadar bisa ngaji, sakadar bisa ilmu, sakadar bisa kadituna jang urusan urang sugan bae jadi anu sugan bae. Santri ieu mah henteu buka pikiran saya yang jadi naon. Tuh lah mikiran jadi naon pokoknya ngaji bae ibadah. Sugan saya jadi kiai teu kumaha Allah bae. Sugan saya yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing aing mah. Sugan jadi MUI MUI teu hayang, jadi RT teu hayang, jadi kiai teu hayang. Ieu mah aing mah hayang ge pesantren ibadah. Masyaallah, lempeng jasa teh budak. Engkeun aku masih lamun di hiji atuh Allah kana ayat tadi lagi aing teu mikiran naon kaluar di dunia mantak ke mondok sia tolol teh bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing mah jadi wali sia mah kakarkos kitu lah. Kana wal kaharti dunia santri mantak loba nu nanya ka kula soal-soal teh dek mondok kan teh sih henteu mah ulah ngobrol jeung aing ditu kecuali di mondok karek aing di bejaan. Mal ngarti saya dunia santri mah kajen guku mah hese. Santri buka bingung. Saya geus umur sabaraha ge? Aing 29. Terus encan hayang kawin. Ya tuh encan aya takdir ti Allah. Atuh aing ke manggil aya takdir mah coba bahari kabeh ge geus ditulis di Lauhil Mahfuz. Aing datang ka Kobong mah ngalamun nya ye. Masya Allah kan lah ilah nutiluan teh terasa sempit dunia nusakil gana lantaran temagihan katentreman orang tentrem teh lain di imah gedong lain di mobil mewah lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus tengah jamin duit numpuk miliaran tengah jamin karena ketenangan jiwa tengah jamin imah anu lir teh beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa teh katentraman aya di diri urang ieu urang kan poho ka problem-problem nu aya di mamana sup ka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga ngaran itu boga perasaan kaluar deui ngaji datang deui war asana di imah nu nagih geus araya ye. Masya Allah bener bae barang datang ka imah ka angel amat sih ngaji go nu nagih can marah pamajikan geus marah teh. Pangel jasa ngaji teh gegeran atuh emang kunaon tuh nagih aju ku lain aju pangeng ceuli kula ye lain gegeran lamun balik-balik lamun teu sakalian je pemajikan pinter amat sih udah. Tak iyalah, urang teh keur diajak tenang, tentrem. Nu hese ge itu masalah tentrem. Mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun ngajan datang ka magrib sia nu ngeunaheun. Ya boga masalah mah di imahna. Tebagihan di tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum pekan lutiluan hati-hatena anfus teh jamatina nafsun anfus tapi di manaan ku Imam Jalal teh kulub anfus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana qulubai qulub majuz tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas urang majaz ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang tah majaz berarti kan nah
kolbu nu bingung tilok awak nu bingung kolbu lil ghammi wal wahsyah lantaran aya bingung gersah teu paruguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalieur Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi-instruksi nu sejen nyeri jasa qalbu teh dhaqat alaihim anfusuhum masyaallah hate tek sempit perasaan teh lantaran aya ghammi wal wahsyah gersah jeung bingung qalbu jelema lamun urang ya urang geuleuh jelema bae asal kadeleuna kos kitu ieu keur bingung ngajeun hukuman kade awak nu mantak di dieu dibahasakeun awak wa dhaqat alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun awak lantaran hikmahna tina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna eukeul jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur mejehna gersah nyeri hate kababawa awak jeung beungeut teh mantep dibahasakeun awak jelema kancing bajuna salah imah ieu mah budak mal beres ka jeung kumaha make kopiah miring nah kos ereh main nih budak kajeun kumaha kajawan gua aing haju buuk lagi geus teu disisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebal deui kudu bakal grogol ieu budak ge kadel qalbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadena we perlen teh amat ieu kajeun kumaha ge rapih beuh kopiahna mancit beuh masyaallah bajuna takwa orang merekna di merek takwa buatan Bandung kajeun kumaha ge budak keur jembar tebak urang bener bae orang dek calon lurah nipu ieu penipu ieu kajeun kumaha calon lurah kan enggak bagus awaknya teh weh kiai anu katipu ambal aya ku calon lurah dah kadituna mungsrut kiaina batur nu calonnya anu mungsrut eta gara-garana kabawa ku dunia batur ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan aju didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyana emang kiai teh lo ngadoakeun tah rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena toh dasar kiai aya nasib kiai mantak Allah ngutuk sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian sia mah lain kos kitu bagian sia mah ngaji kain aduh eta mah pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli dunungan baheula ulah suka kasinggung baheula tah mah wallahu a'lam aing mah teu nyaho tah mah carita baheula kolot aing cerita kolot aing teh mah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge aya sih nu teh mah urang sok aju kos kitu aya nu teh marenganan aya lah hiji wae marelang sok aju teh jelas yang ngomong di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh yeuh mun hayang sasakalana mah ngajar aing ngomong teh ceknya teh sok sangeunah-ngeunahna yeuh diurut heula ku aing bakal heueuh sia ge nu mantak ieu nagara teh embung dijadikeun negara Quran lantaran hese jang maling tuh pertamana tah globalna beuh lah nu mantak sepakat ieu nagara teh nagara demokrasi anu baheula teh sabada Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat
ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai didinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan tidinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna di Utsmaniyah dioyak-oyak teh supaya eueuh teh naon teh permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal maka sejarahna tumbang ti harita jadilah dunia demokrasi laluasa kamu laluasa jang naon cenah kieu pokona melaluasa laluasa jang naon laluasa baik saya mau nyaho dewan kiai hebat jadi lurah ulah bakal jadi presiden ulah bakal jadi gubernur ulah bakal jadi bupati jadi lurah baheuladan kiai hebat jadi lurah kiai hebat jadi lurah denge ku sia ku ceuli heulanan deleukeun kakiayanana siapa barangkali cenah ngomong ya bangun siapa tuh percaya ke aing teu deleukeun Gus nah ieu mah sekedar nyaho bae heulana nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah ulu teu maling kabeh dah so amat sejarah nu yang dibuka sih ye parang sana kajen urusannya anak mudah-mudahan diampura baik ku Gusti Allah ye jadi bupati lagi jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang dulur urang bapak urang manya urang ka sorganya ka neraka ye tuh ulah tetep bae urang mah ka sorganya ka neraka siang ngomong sok macam-macam lamun teh jujur bisa jujur mah di mana bae dagang teu jahat kabeh itu kan tanin teu bener kabeh aya bae nu beneran ja ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang lain deui jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern As-Supendiyah Al-Jahannamiyah bae ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan haju sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta nu bahaya tapi urang salah tapi haju sadar heuh sabarang aja horeganan barang ditempok ku mata hate mah hese dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah hese tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu nu sadar anu cai mata ngeclak nu sakeclak cai mata teh bakal niiskeun neraka bayangkeun ku masyaallah sejarah lain lalagaan Pak yehehe poha teu kudu make ember-emberan teu kudu make kudu semprot eta di naon ngaranna blangbil teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti peuting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah masyaallah itu yang contoh teu daqat alaihim anfusuhum hate teh sempit yes. Lantaran encan ditarima tobat wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi ku sempit-sempitna dunia nu sakieu legana terasa sempit ku sempit-sempitna qalbu lantaran can ditarima tobatna terasa ka dieu hese ka ditu hese akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah kasalahan ieu bakal jadi siksa horenganan timbul ti Gusti Allah siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah atuh boga kayakinan alamal jaa jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah deuk ka mana tuh urang ngungsi teh janu boga nage Gusti Allah
neraka nu Gusti siksa nu Gusti nu bakal nyalametkeun teh Gusti mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi walti Gusti Allah boga kayakinan teh nu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah dikallahkeun teh kabeh aya-aya bae deui aya-aya bae gangguan saat sempit saat rupa saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur bejeuna kesulitan aya surat Yahudi suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul anjeun teh keur di lockdown anjeun teh geus teu aya kalaluasan geus maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta hayu ka dieu ka aing endeu kumaha coba tapi ka begitu maca surat ieu sia setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing deuk ka Allah sia hebatna ka eta surat panyeun ngeunaheun maneh teh keur dibenduan maneh teh ku ari teh teu meunang ngobrol maneh teh geus teu meunang ka mamana ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh mari ngora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon yeuh geus dibere fasilitas lamun urang ngolosot urang mah ka dieu ngolosot tapi ka begitu dibaca setan do second set rajit teu perlu aing ngokos kieu aing mah hayang ge dibere senang hati jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi tanda Allah ridhoan ka aing disoek-soek Masya Allah karim ya Allah hebatna qalbu Ka'ab mentak wazannu alla malja'a illa minallahi la ilaih boga kayakinan nu tiluan teh wejang ngungsi jeung wejang nyalindung ti Gusti Allah tina siksa Allah tina ancaman Allah illa ilaih kecuali ka Allah dikallahkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung dipanggil ku Kangjeng Kangjeng panggil geus senyum-senyum Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat Masya Allah geus bungahna ieu dunia lega deui dunia lega kamari mah sempit dunia dedeleuan ge aya 2 meter mah meureun kuari mah lega Masya Allah pas urang nyandung haju nu kolot ridho dunia legana luar biasa nginaheun dunia tiis Ka'ab Masya Allah mentak summataba alaihim Allah narima kana tobat dan nutiluan geus katingali ku Ka'ab jeung rekan nuduan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh Masya Allah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran pinuh ku kasalahan ku ari mah cerik namangan cerik bunga tuh urang kan geus kitu datang dulur urang ti Mekah dararatang ka deuleu anak urang ka deuleu mamang urang turun di kapal salamet urang geus cerik Masya Allah komo nu pamajikanna ka Mekah mah salakina ditinggalkeun 40 poe tabangis pohara jasa atuh seserianan ge seserian bari cai mataan Masya Allah manjing kok cerik si bunga jasa bunga tuh kunaon tuh salametnya maksudna kumaha sih lah maksudna mah rahasia pribadi kan bunga ya Allah tetapi Imam Jalal ngajelaskeun horenganan wafaqahum litaubat mahal bisana tobat teh dibere taufik ku Gusti Allah wafaqahum horenganan urang bisa ngaji ka dieu ge lain urang nang Allah
nutiluan dia bisa tobat datang ke digodaku ieu ku itu deuk dibere fasilitas ku raja Yahudi tetep bae ka Allah. Nah ieu teh eta dibere taufik ku Gusti Allah bisa ka Allah teh nang taufik ku Gusti Allah ti Gusti Allah. Mantap ketika orang ngarasakeun ilmu teh nu aing nang aing moal barokah boga ilmu. Harta teh nu aing janang neangan aing moal jamuga hirup. Nu Allah. Ana ilmu wa illa fala ilmalak Gusti Allah. Ana basaruk wa illa fala basarulak. Ana samuk wa illa fala samalak. Nu aing kabeh kok di aku sia. Teu di aku urang-urang. Saki ayana Gusti abdi mah teh dek ngahadam teh ka Gusti be aya titipan ilmu ti Gusti nyanggakeun sagala-galana. Henteu diojol sia ku amplop teu perlu amplop loba di mah. Eusina Gusti. Tah eta tololna ki Pudoli tah. Aduh masyaallah. Keur ieu tah mah kuari mah. Siapa sok aju hasud kitu tuh teh kuari. Tah ya Masya Allah nang Allah orang bisa nak daek ngaji teh nang ngadaikeun Allah bisa nak orang maca kitab nang Gusti Allah waffaqahum orang bisa salat lain orang nang Gusti Allah orang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah kuari loba di antara orang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah loba nu sugih tapi henteu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak jih poe Minggu teh mobil aya, duit aya, fasilitas berbagai aya, edan ka puncak teh dibere taufik kan. Ente makan sakit teu boga duit keur sararusak ka dieu. Emang teu boga duit ieu. Nya ge pagon boga duit. Emang taufikna diberena keur teu boga duit. Teu kitulah eta keur carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui. Beuh, wajah tukang neangan duit ya gitu. Nah itu kadele kan duit di mana bae kanyahoan nu pamajikan dihandapeun ka surga kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit ngaranna. Nah akhirna manehna ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang dibere taufik ku Gusti akhirna sumataba alaihim Allah narima tobatna jadi bere taufik geus kulantaran dibere taufik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah dibere taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah dibere taufik atuh daek tobat lagi luhur ieu mah ye berarti geus luhur sabarna mah tingkatan luhur sebab ieu mah tingkatan sahabat ai jang urang mah sabarna mah kasyariatkeun ieu mah geus lain. Mantap lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu. Berarti geus pagawean urangan nang Allah kabeh. Luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab keur dicaritakeun sahabat. Sahabatna geus anga hakikat. Lamun ti awal we lain kos kieu ye Imam Jalal nafsiranana ku hebat. Waffaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh. Nya bisa cerik nang Allah. Nyana bisa takarrub ka Gusti Allah nang Allah, nyana bisa nemah nang Allah, nyana bisa tobat nang Allah. Eueuh nang urangan luhur kan berarti kan al-afal kulluha minallah asli. Nah, supaya tararobat ja emang dibere taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sayangnya Gusti Allah wa Allah aku emang statusna at-tawwabur rahim maha nerima tobat rahim maha nyaah jeung deudeuh urang ieu nu mantap kalarumpul di dieu teh ieu teh aya teh ka deudeuh Allah keur disorotkeun ka urang rahim Allah mun hayang nyaho mah sorot ka urang gas ulah mikiran warung ulah mikiran segala rupa aya gara ngaji rahim Allah sehingga urang poho segala problem poho segala kasus poho segala rupa nu aya di imah poho itu rahim Allah set heuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah sia tah mah terus saja mah henteu masyaallah jangan rahim Allah. Coba orang dipetingkan urutan iyalah Kaab. Coba orang tuh takarrub ka Gusti Allah mahal.
bisa diuk kurang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh orang ihak-ihakan tuh kadang kayak ku pamajikan boga masalah naon salakinya tuh kan tuh aja pemajikan diuk di sisi nana cerik sarua cek salakina kon cerik ya nanya neng konan cerik neuleuh kagak cerik kalau mah partisipasi bae ya aya cerik partisipasi tolol siapa teh lalakon kula ku bogo-bogona jeung cintana ka kakak serik kula milu serik kakak cerik kula ge milu cerik kula mah mokoneung nuturkeun kakak bae nembongkeun cinta kula ka kakak bae Masya Allah jadi toel kurang geus ning kula cerik neng diragap kurang teu make kutang nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna sia mah heran dibajak kos kitu teh tarolol kabeh ge la iyalah ya ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna turunlah ayat wa 'alas salasati maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab diterima tobat Ka'ab tertulis asli dina Bukhari Masya Allah panjang kene ceritana sampaikeun ka nyaritakeun tentang keistimewaan Ka'ab termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf termasuk di jerona ayah sababaraha sahabat Tolha nah iyalah keistimewaan Ka'ab datang ke akhirna Ka'ab bebeakan aku mah datang ka Kangjeng Rasul Gusti abdi hiji ka bunga iwal ti ditarima abdi deuk nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah cek Kangjeng Nabi mana aya timbul ti kaula ti Allah abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah jadi diakhirkeunana abdi teh teh horeng sebuah perhatian lain deuk kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus tiah baheula ti heula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian geus ana kos kitu Gusti abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana hendak dipasrahkeun ka Gusti mangga dibikeun kabeh jang kepentingan agama syiar agama mangga ulah ceuk Kangjeng tenang heula Ka'ab tenang heula kayak urang atur henteu datang ka deuleu eta dunia sama sekali ku bungah-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah datang ka dipasrahkeun ka kan sadayana hirup di dunia jang naon atuh ieu teh dunia sakieu lobana teh itu beuridanan mun abdi paeh teh mun sakadar dibagi-bagi geus dikagustikeun kabeh mangga gitu mang abdi mah geus teu nyesakeun sadeuk ulah kitu kayak urang atur engke urang atur tah kahebatan Ka'ab teh bari dempo Kangjeng teh kaluhur Masya Allah keur digupayan ku bidadari ya Allah ya Rob batur mangga seperti kitu ieu teh urang teh kan kasorot ku rahim Allah Tawwabur Rahim lamun lain kasorot ku rahim Allah jamual daek urang tah wayana geura pasrahkeun ieu harta tuh kan masalah cenah kiai kumpulkeun haju jangkula toh nah iyalah keur carita batur kenemahanana batur kapasrahanana sampaikeun ka saperti eta panjang kene dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tatadina bunga anu tatadina cerik teh ieu teh cerik itu daun ka ditu ditarima tobat horeng rahasiana bakal nyaritakeun Kangjeng sakeclak cai mata mareuman neraka rahasiana eta di samping eta geus diterima cerik nu kadua cerik anu bunga luar biasa ku bunga-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah harta kabeh dipasrahkeun ngan ku Kangjeng ke urang atur lain kitu carana supaya rapi ya Allah ya Rabb innallaha huwat tawwabur rahim mudah-mudahan urang kabehan bisa dibere daek tobat ka Gusti Allah
batur ke tobat urang ka Gusti Allah sehingga Allah narima kana tobat urang kasorot ku rahimna Allah sehingga urang aya dina ridho Allah urang maot pamajikan maot keluarga urang maot kabeh aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bareng jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah.